sakumaha jalma anak soleh ahli tahajud tapi lemun lebah tamu diantep, nah ya imana cacat cenah. Kumaha maksud ngamulyakeun tamu teh ae ihsanu dia patiman, teges nama eta ngaluskeun ngajamu jalma, teges nama eta ngaluskeun ngajamu jalma nyuguhan ngajamu jalma ata anu datang ieu jalma ilaihi ka itu jalma ata anu datang ieu siman ilaihi ka itu si jalma anu katamuan toliban barianan anu nyuprih nungtut lil ikromi kana dimulyakeun. Memang tamuna imah tamu anu ku urang perlu dimulyakeun. Jika naon kal goribi seperti jalma anu ngumbara, jelema datang lain lemur urang dia lain gitu ngadon celo we di dieu maneh teh neneangan can pangi can hasil maksud karunya ieu ku urang teh disuguhan ieu mah tamuna ge eta wae jelema eta wae datang deui enya kamari geus 2 bungkus ayeuna datang di wae. Kalgoribi jika nungumbara pengembara kalemur batur betapa bahagia apa nih tetenya orang kalemur batur sasaha ternyata aya nu ngaku keun bae tenang bobo di dieu kulem dia bisa kawin sakalian di dieu pan mantep kunaon eta naon ngajamu tamu teh hiji bil bisri ku berseri-seri ku marah mai bil bisri ku berseri-seri pi wajhihi dina wajah itu eta si jalma jadi yang harapan tamu teh wajahna kudu pikaresepeun jika haji awang mun kadatangan kurang sok kitu Pak bubur gitu. Ulah berengut katingali jelema teh embung kadatangan ya bunyutna kos kitu beda watoibil hadisi jengku alusna mun urang manaon ucapan aya priyoge naon gitu pami bade ngeclok aya nya tong ayeuna ku alusna naon caritaan ma'ahu sartana itu doep sarta tamu keuna pokona mah jalma nama pangna datangi berhenti rek naon ngadonaon ngan lamun urang memuliakan eta engke tingali tapakna kadituna barokahna mata ku ulama baheula mah di Arab teh imah kadatangan teh nepi ka lamun 3 poe saminggu 2 kali eueuh nu datang ka imah teh langsung ngalaca kana diri nah ari urang nepi ka ku Allah teu dibere hadiah tamu aya dosa naon ya kudu curiga urang teh mun imah sepi wae teh jadi karaka dinaon didagoan tamu teh ma'ahu sartana itu doheb watak jilima ya termasuk ngamuliakeun tamu jeung ngagancangkeun kana perkara mun urang mah buru-buru ngahadirkeun perkara gitu hadoro anu hadir ieu perkara indahu disandingan itu jalma hartina naon urang boga di mah buru-buru bijilkeun ke heula ieu kudu puguh heula ye rek naon ieu teh ye oh ieu teh puguh aya picaireun ya karak bijil ai kira-kira teu puguh mah urang karakah rudat aing teu bijil antepkeun we sina teu betaheun buru-buru bijilkeun cenah wa qiyamihi jeung ku mun urang mah ngagarapna si jalma kumigawe nasi jalma binafsihi teges nama jalma teh maksudna jalma nu katamuan madib itu bahasa Arab nama madib aya doep aya madib pe anu ditamuan pribumi teges nama diri na itu pribumi
fi khidmatihi dina ngaladenan tamu. Sanajan urang boga pembantu aya 50 mah geus bae lebah ngaladenan tamu mah langsung ngagidig sorangan. Mun baheula mah Syekh Yasin Padang mun aya katamuan teh langsung di tukang aya non peupenciteun muncit doma ku sorangan, diolahan ku sorangan, dipasak ku sorangan, ulah dibantuan teh. Oh gitu, karena katingali balik ngesang hayang teh gitu kasih dayeuna. Mun aya tamu teh jam 2 puting namu pakod kana da nyatana kabuktian saha al Mustafa Kangjeng Nabi anu dipilih sallallahu alaihi wasallam. Saha al Mustafa Kangjeng Nabi, Mustafa teh anu diselir anu dipilih nyata Kangjeng Nabi teh gelarna sallallahu alaihi wasallam. Yahdimu eta ngaladenan atawa yahdumu eta ngaladenan itu Kangjeng Nabi adoe pak katamu melayani tamu teh tanpa ngawakilkeun nutah nitah tapi binafsihi teges nama langsung diri na itu Kangjeng Nabi. Lebah tamu mah wa kadalika jeung etanya kitu deui sarua nuturkeun sakumaha Kangjeng Nabi Abu Bakrin ari Sayyidina Abu Bakar, wa Umaru jeung ari Sayyidina Umar, wa Usmanu jeung ari Sayyidina Usman, wa Aliyun jeung ari Sayyidina Ali, wa Umar bin Abdul Aziz jeung Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Langsung anjeunna nu ngaladenanana kunaon biit amihi ku mere dahar katamu. Mere dahar teh nya mere naon we dahareun ku mere kadaharan katamu sabaraha poe tamuna da betah teh ya salasata ayamin dina 3 poe. Jadi tamu masih kene perlu dilayanan selama 3 poe, mun geus kana 4 poena balik-balik eta. 3 poe jatahna teh. Jadi 3 poe di mah ieu pindah 3 poe hayo we gitu. Bi qadri wus'ihi. Tah, mere daharna nyuguhanana bi qadri wus'ihi ku saukuran kamampuan jalma. Pribumi bi qadri wus'ihi ku saukuran kamampuan jalma, entong maksa-maksakeun teuing sagala diaya-ayakeun. Ari eueuh mah ari aya ulah sok dieueuh-eueuh gitu. Nu eueuh ulah sok diaya-aya, nu aya ulah dieueuh-eueuh gitu unggul. Walayan bagi jeung teu pantes li ahadin pikeun hiji jalma ieu adab-adaban ya. Teu pantes pikeun saseorang naon aya takallama yen ngariripuh sorangan itu si ahad. Ngariripuh diri. Nyusahkeun diri takallub teh. Naon aya takallapa yen ngariripuh diri atawa nyusahkeun diri itu si ahad lidoipi karena arah-arah tamu ku pedah tamu nepi ka manehna aduh dah hayang ngamulyakeun teh ngecrok ka dieu ngecrok ka ditu atuh balik tamu teh hutang ka ditu ka dieu tah eta teh teu alus ucrak ngecrok kawas kitu teh teu alus ngabelaan tamu teh naon sababna sok aya tapak engkena jadi lamun ka tamu geus atuh hayang ka tamu aing kena loba hutang teu lagi puguh tamu teh rahmat Allah. Nalika urang ayeuna nyusahkeun diri nepi ka sagala nu eueuh diaya-ayakeun tuluy engkena bakal timbul amek. Tuna amek ka tamu sarua jeung amek ka Allah nu ngagiringkeun eta tamu. Oh jadi kitu. Mata ka saya ya we. Ya ari aya duit nya beulikeun. Ari aya mah. Bitah silima nyusahkeun diri kunaon? Bitah silima ku ngahasilkeun kana perkara ngahasilkeun teh meureun neangan sesuatu ngahadirkeun perkara laesa anu henteu aya ieu perkara laesa anu henteu ieu perkara indahu eta tetep disandingeun itu ahad. Kira-kira urang eueuh mah nya geus saaya-aya wae tapak muludan naon bijil-bijilkeun da warawuh teh katingali sih. Bal yuqaddimu balik tang ngadatangkeun itu si jalma ilaihi ka itu doep
ngadatangkeun pribumi ilaihi katamu ngahadirkeun nyuguhkeun makana perkara kana anu kabuktian ieu perkara ngahadirkeun kana perkara dahareun susuguh anu mana ieu dahareun teh piwusihi eta tetep aya dina kamampuan jalma. Ieu masih kene mampu nu kieu mah karek meuli gacoan karek 100 bungkus mah sugan boseneun tamu teh hayu we emih disuguhan teh piwusihi walaya takalapu jeung yen teu nyusahkeun diri walaya takalapu jeung yen teu nyusahkeun diri itu si ahad si jalma si ahad didinya mah berarti nuhun pribumi teh lahu karena itu doep lantaran aya tamu ulah sampai kan nyusahkeun diri bil qordi ku unjam injung uclak eclok ulah sampai uclak eclok kadatangan tamu teh wasiroi jeung ku barang beli bidaini ku hutang nganjuk gitu yung nginjung ulang eclok ka mana atawa ada geus biasa ka warung ieu mah ngahutang heula naon sababna itu aya bupati datang ka ieu mah soalna bupatina baheula babaturan sakola teh ya liqaulihi karena aya dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kumaha cenah saur Kangjeng Nabi itu termasuk larangan ana wal atqiya'u min ummati bura'u minat takallub ana ari kaula saur Kangjeng Nabi ana ari kaula wal atqiya'u jeung ari pirang-pirang anu takwa kaula jeung jalma-jalma umat kaula anu tararakwa min ummati ti umat kaula min umati ti umat kaula buro'au eta anu lepas lubar melepaskan diri buro'au eta anu lubar eta anu lepas minat takalupi tina nyusahkeun diri ngabela tamu itu minat takalupi tina nyusahkeun diri kecuali urangna kieu ada urang mah sanajan uclak eclok pan cair tilu poe dige geus aya bayangan pi kahareupeun teh ari pek teh ditungguan teh eueuh da ieu sakedeung deui 3 poe ke 7na ieu santai manyuk heula ka itu ka dieu jiga aya geuning dina eta da tatangga tereh ieu mana waqala jeung ngadauh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tatakallafu liddoib patabgoduhu la tatakallafu ulah nyusahkeun diri aranjeun ulah nyusahkeun diri aranjeun lidoipi karena arah-arah tamu lidoipi lantaran tamu jika nu alus ieu teh engkena lamun anjeun nyusahkeun diri ngabelaan tamu patab goduhu tah bakal bendu anjeun hu kana itu doep kira tapakna jadi bendu kadatangan tamu teh dan nu atos-atos ge jebol komo datang tamu eta mah geus saminggu teu balik-balik fa innahu dasanyana tadinya lain dasanyana kalakuan dasanya nakalakuan man eta ari saha jalma man eta ari saha jalma abgodo eta bendu ieu si jalma adoe pak katamu ieu paurna ieu nalika jalma bendu katamu pakod abgodo tah nyatana bendu ieu si jalma Allah ka Allah nu ngirimkeun tamuna sarua jeung bendu ka Allah waman jeung ari saha jalma abgodo eta bendu ieu man Allah ka Allah sedengkeun jalma nu bendu ka Allah abgodohullah abgodo tah bendu hu ka ieu man saha Allahu Allah berarti lamun urang bendu ka tamu sarua jeung bendu ka Allah lamun bendu ka Allah engke dibenduan ku Allah kesimpulanana jalma nu bendu ka tamu bakal dibendu ku Allah oh berat mata orang namu teh kudu milih-milih bisa dibenduan ku Allah eta nu katamuanana karunya gitu
Waqala jeung ngadauh saha Salmanu Al-Farisiyu Sayyiduna Salman Al-Farisi urang Iran urang Persia nu ayeuna keur ieu teh keur ngabela urang teh kumaha saur Sayyidina Salman amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallafa lidhaif ma laisa indana amaro miwarang na ka abdi sadaya marentah ka urang sadaya saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul miwarang urang miwarang naon alla natakallafa kana yen ulah nyusahkeun diri urang sadaya kana yen ulah naon nyusahkeun diri abdi sadaya panjang pisan deh lidoipi karena tamu ulah nyusahkeun diri urang sadaya lidoipi karena tamu ma kana perkara neneangan sesuatu laesa anu eueuh ieu perkara anu henteu aya ieu perkara indana eta tetep disandingan urang sadaya tong ngaririweuh sorangan nu aya wae wa anu qaddima jeung marentah Kangjeng Rasul ka urang anu qaddima kana yen nyuguhkeun lah ngadatangkeun nyuguhkeun urang sadaya lahu ka itu doep katamu nyuguhkeun mak kana perkara hadoro anu hadir ieu perkara nu aya di imah urang saaya-aya wae eta teh kesempatan bahkan mun bisa mah naon rupa nu aya di imah urang sok bijilkeun kabeh naon tah nunggu sesa kumaha teh pan kitu cenah di antarana dahareun ya dahareun inumeun anu ku Allah dina poe kiamat moal dihisab dahareun sesa tamu teh jadi lamun aya cau di imah teh yo satujung turuyanana bawa kabeh kopi entong ninyo hiji bawa jeung urang teh brek di hareupeunana efek tamuna teh mawa plastik dah balik kudu ningali tamuna heula ya aya tulisanna dilarang babawaan gitu ieu mah keler ge dieurih-eurihkeun eta teh teu meunang eta teh nu kitu mah kudu dieurihkeunana ku pribumina eta mah kadang-kadang babasaan hungkul gitu teh aya sok atuh canakan sok sing mararang padahal didelik ditempokeun jadi lamun barang dahar namu teh kade jaga adab-adaban aya batasan-batasan anu halal aya batasan-batasan anu nepi ka haram bahkan adab-adab namu kieu cenah mun urang disuguhan ya rek disuguhan dahareun atawa sugan beuleum lauk sapertina tuluy aya emeng kade ulah wani-wani mere ucing eta teh hukumna haram bisa jadi nu boga imah mah jengkelan teh ridho teh keur katamu terus dipiteskeun huluna teh dikamengkeun engke ngadagoan nungguan dipiceun kangaranan masih kene urang namu kade ulah wani atawa kieu urang keur namu teh tuluy urang teh babaturan liwat wah kali geus sakan loba dahareun ya tong ajakan bahatur atawa pas pisan aya datang assalamualaikum gitu manawi aya susu sesa aya naon aya musafir gitu ceuli ku urang teh da keur aya di dinya bolu aya naon aya miteskeun ngawadahan jiga nu berehan kade ulah wani-wani kudu koret keur jadi tamu mah sabab naon lain hak urang ya hukumna haram merena sanajan loba ge ulah wani-wani mere keun antepkeun aya mah lamun kira-kira geus jadi keur urang kakarak ieu mah sok mangacanakan sok sadayana seepkeun sok we sokkeun bae teu kedah hideng teu kedah
burau minat takalluf mana cenah pokona bodoh wala parko jeung teu aya bedana wala parko jeung teu aya bedana bidalika dina itu la natakallab lidoib teu aya perbedaan dina masalah mun urang katamuan entong nepi ka maksa-maksakeun teuing sagala diaya-aya sagala diuclak-eclok eueuh beda dina masalah eta baena ayakuna eta tetep di antara yen kabuktian eta tetep di antara yen kabuktian naon atawa saha adoipu tamuna mah eta mah gonian eta haji goni oh iya mah CEO tamu lagi yuk gonian eta CEO au pakiron atawa eta balangsak ieu mah pakir sarua wae rek nu beunghar rek nu miskin mun eueuh teu kudu maksa-maksakeun teuing bisi sugan aya nu beunghar mah kudu rada maksakeun soalnya biasana nu atas-atas ge sarua keneh justru kena bakal leuwih mengecewakeun dina lebahanteuna teh leuwih ameh hanas di ieu mah tiis pisan tiis ya wa huwa jeung ari itu doem sing inget cenah ya jeung ari tamu teh kudu diyakinkeun ku urang yadkhulu eta asup itu tamu al baita ka imah asup ka imah urang birrohmati sarta mawa rahmat Allah tamu teh aya rahmat teh kasih sayang ka nyaah Allah berarti lamun Allah rek nyaah ka seorang hamba sok ngahadiahkeun tamu ka imahna teh eta teh ciri Allah rek mere rahmat jalur tamu sabab setiap kali pemberian urang pamere urang ka tamu sok sanajan ceuk paribasana cai herang atawa naon we sahuap dua huap eta nilaina geus moal dikira-kira eta gede pisan nilaina teh ganjaranna teh sahuap oge cenah sagede gunung Uhud eta teh ganjaran emas sodako matak terus tamu geus mungun ge wawal-wawal kan terus matak pantas kadang namu ka kiai nepi ka diasong-asong oge hayang sok hayang dipapai-papai terus naon sababna hayang sahuap cenah sahuap eta teh kacido ieu padahal urang lain mong era teh ngerakeun dalam atau itu ngahloskeun mah eueuh langsung beak gitu ya mohon wa huwa yadkhulu al baita jadi lamun jelema nu ngarti kana ada tamu teh lamun tamu na rewok segut bunga teh ieu tamu ngolokeun ieu bunga teh sabab tiap perhuap-perhuapna wah nilaina sodako ka mana-mana ge eta moal bisa ngelehkeun tamu atuh matak mun bisa mah ulah sina ngahuap-huapan ku urang pan Haji Opi katamuan randa anyar teh dihuapan jadi lain tamu-tamu nanti abdi mah hoyong ganjaran paikiran cenah wayah rujuk jeung eta kaluar itu tamu datang nama warahmat Allah kaluar kumaha wayah ruju jeung eta kaluar itu doeb bidunubi ahlil manzili sarta mawa dosa-dosa ahli imah sarta mawa dosa-dosa ahli imah coba tuh tengah nuhunkeun kumaha katamu atuh doraka urang beak dibawaan ku manehna berarti lamun urang minang datang ka imah batur mawa dosa batur berenang lain gitu maksudna datamu ge mungeun mawa dosa batur teh dikamanakeun cenah eta dosana ku Gusti Allah dibawa ka laut bawa ka laut ya biasana teh jadi naon kana teh jadi timsah naon timsah teh buaya matak buaya teh diantara teh bahanna teh tina dosa jelema tinggal matak rupana kos gitulah ya carucukan mun aya beungeut jelema carucukan nyeun tina dosa dijieun tina timsah cenah dijadikeun timsah dijadikeun buaya laut buaya air asin matak di pantas lamun di sisi laut tempatna pamiceunan
dosa jelema, pamicunan dosa jelema. Mata pusatna setan biasana pan 2 atau 4 hiji di leuweung gitu. Nu kadua sisi laut. Setan teh jurig teh tiba heula oge. Hah. Matak jelema anu sok ka laut mawa jujur eta. Rek dakwah ka setan. Wala farqa bidalika baina ayakuna doib kamana kadinya. Jadi dosa-dosa ahli imah dibawa cenah. Untung baheula pan kieu zaman sahabat. Ari salakina resep katamuan, ari pamajikanna sok jengkeleun. Naon sababna? Bala urutna. Nah kitu lain. Urut eta meureun sakar karena ditu teu nyahoeun tah. Hiji waktu bebeja Kangjeng Nabi. Naon? Salakina teh urang bakal katamuan di satu kang tamu di tamu deui Kangjeng Nabi rek namu umah tah ai Kangjeng Nabi mah gitu ai pas gitu disiapkeun lan dirapihkeun pas Kangjeng Nabi bade euih miwarang lah kanu duaan eta saksikeun kami pas balik ya termasuk istrina kudu nempokeun ari pas Kangjeng Nabi di tukangna kalajengking orai ngarilu cingoreng eta teh cenah doraka-dorakana alih imah panyakit-panyakit nu di imah eta kabawa barokahna tamu eta tuh mataknya komo mun urang boga nu gering di imah masuk ke dari gitu mau penyakit di imah malapetaka musibah penyakit dosa wae ge dibawa komo penyakit ku tamu teh cenah tah mata kudu untung imah urang mah rame wae gitu. Pokoknya mati celeng datang-datangkeun cenah kadari gitu suguhan kudu hayang wapil hadis jeung eta tetep dina hiji hadis mamin abdin ari hadis mamin abdin ieu cenah leuwih kenceng ieu mah teu pati-pati min abdin ari hiji hamba tidaklah seorang hamba mukminin anu iman mun urang ngaku hamba Allah anu beriman tuluy kumaha yakti eta datang hi ka itu si abdun yakti eta ngadatangan hi ka itu si hamba naon doi pun tamu mun aya jalma mukmin kadatangan ku tamu payang duru tuluy ningali itu abdun tuluy ningali neuteup kita tong ya payang duru tuluy ningali itu abdun si hamba piwajhihi dina wajah doib maksudna dihareupeun tamu piwajhihi dina wajah doib mandangna teh bibasasatin kalawan naon tadi teh basasat marah mai berseri-seri sahaja nu kadatangan ku tamu beungeut nu ditamuan teh pikabungaheun tamu rupana teh ningali dina sambutanana gitu illa harrama angin ngaharamkeun ieu tapakna ya ngaharamkeun saha Allahu Gusti Allah jasadahu kana jasadna eta nu katamuan abdun teh abdun diharamkeun alan nari kana asup neraka. Jadi jalma anu menyambut tamu dengan sukacita nembongkeun ka bunga pikarsepeun maka diharamkeun ku Allah jasadna kana neraka. Piraku eta teu nganuhunkeun ka tamu manehna diharamkeun tina siksa neraka gara-gara tamu eta. Matak mun bisa mah pantot teh unggal teh selalu terbuka. Sok saha wae ieu mah. Rek cair rek teu cair pokona sok dararatan. Wa an Abi Hurairah wassalamualaikum warahmatullahi